balik sih kudu mau lauk yang penting dahar. Mak. Haju hiji deui pesen mak. Si balik ulah penting-penting. Lu lama. Ai sia. Si berani penting-penting di sawah. Sieun lama. Kieu pusing aya anjing liar ngagegel. Dubur arok kumaha. Eta sia nyaho, makana balikna ulah penting-penting. Haju arok kudu balik jam beraha, Mak? Jam 5 sia kudu geus aya di imahnya. Kita mah genep, Mak. Nakarak 5. Heuh nya. Kadang-kadang sia pintar oge nya. Leungeus geura ka ditu, geura ngalalauk sia. Balikna ulah penting-penting. Heuh mah arok urang katelanya, doakeun abeh arok menang lauk loba. Assalamualaikum, Mak. Heuh rok, amin. Mudah-mudahan sia menang laukna nu loba nya. Rok. Sia mau pancingan. Moal, Mak. Make pancingan mah kebel menang laukna. Haju sia ngalalaukna kumaha teh make pancingan mah? Oke leungeun lama, geus tenang wae sih. Oke arok balik-balik menang lauk loba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, mudah-mudahan mah balik-balik mau lauk. Sing laukna menang loba, jelemana sing selamat. Amin. Ada sini-sininya. Kenalnya nyala di dinya. Harap sarap. Ada. Kita masih arok. Arok. Boy. Kenal jadi dia. Ternyata derok jadi mau bosen. Oh, sugan teh mah kan loba di sawah. Nanya aing dogan di sawah ke juga aing. Jajar kulentas. Pan sih teh boga WC di imah. Tentang babaturan aing teh boga WC, masa babaturan aing dogan di sawah. Masih wae lah. Alah, aing kenal tahu. Si Arok juga anaknya tawuran itu. Pokoknya res. Ini air mah tuh dekat dia. Sini ya. Iya, wah. Sini kenal ya tuh. Siapa menculik mana? Nanya culik nanti kas kita menculik yang balik kulit sia kenaon. Kan culik tidak. Siapa begitu? Oh, tunjukkan wujudmu. Aja lama tuh di sana. Kita ada lain jadinya. Nggak keluar. Gula kelapa tak semanis gula. Aku ucapkan cinta karena kau terima. Ini nyala misalnya dari kurang emosian ya. Lasina ya lain. Awas, aing yuk. Kenapa sih lagi naik? Nak minta tanda tangannya? Boro-boro nak minta tanda tangan, babaturan yang disiarin kasih ya. Aku sih, aku Pajar culik sih ya. Mana culik kok saing, ya banget ya mau taing.
Emang kenaon gitu banget sih ya? Penaing kasep, teka dulu gitu. Kasep pak kuda. Nggak jelas ya. Pasal, aing udah mengelar harap. Masih tadi orang berpiu. Tumbes hayu. Terus ya jelema kumaha? Untuk kumaha aja orang terkenal dia. Ayo. Jam aja. Oh ya, kan tadi emak ngomong balik udah penting-penting manyancan air lauk nih lah, nenek pelatih disini lauknya. Wah, ini lauk ya dibaik gitu ya, udah salah marah lauk. Ya budak kumaha ya aing wali kesana lagi cari kanan deui kumaha aing tah lain salah aing ya sih salah budak. Aduh, Rok, jam baraha ieu. Jam berapa gitu, Mak? Setengah genap. Mana laukna menang teu? Adieu kumanak diurusan ieu jang daang puting. Jadi kieu cari tanah. Tadi anak geus menang lauk loba. Jadi orang lompat. Najong babaturan arok atau aura-auran laukna. Hajulah aya pasan tah laukna. Kita mah nyaho. Arok, sinek naon ka jero? Makar ngomong. Maksud matanya mau baik, kalau lauk karese. Terus lah, Arok lihat hese lah. Aduh, Arok sieu ti bareto kos kitu bae.